Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana. Alhamdulillah ayeuna urang sasarengan deui sareng jujutan carita Talaga Getih anu kamari atanapi ka sapih wancir nya ayeuna bagian anu ka 62 na. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka 61 pedaran Mang Dedi ka sapih wancir dina mangsana Dharma kali Ramana harita diantir ku Jang Ahmad mulang ka imah sadengkeun darja mah diantep dina kulah dihantepnya Mang Sukron atuh harita geus babadamian jeung Dharma pokona mah cenah kulah teh atanapi balong teh cayan belah kitu nya. Kumaha tuh lajenganna ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh geus liwat geus ampir-ampir kana waktu lohor. Dharma harita babadamian jeung Mang Sukron tina ngeunaan lauk anu dibedahkeun teh. Nya sanggeus kitu maleos Dharma teh indit ninggalkeun eta tempat nuturkeun Juragan Subrata jeung Jang Ahmad nu katempuna geus sada anggang. Malah saeutik oge kudu ayeuna mah Dharma teh geus teu hayang malire deui atuh ka adina anu harita keur usah oseh we di tengah ulah. Ari Mang Sukron cakadapan mah kalah ngajanteng deui bari jeung ningalikeun hatena kacida ngerasa kaduhungna sarta jadi ngerasa boga dosa ka Juragan Subrata jeung ka Dharma anu nepikeun ka kudu ngalaman kajadian sarupa kitu alatan kelakuan anakna khususna Darja. Nya sanggeus kaayaan rengsek itu jalma-jalma anu ngagarimbung teh nungtutan baralik. Bari jeung sajajalan recok ngarobro ngomongkeun anu cikeneh kajadian. Kumaha ari Darja? Darja anu harita teh aya keneh di jero kulah. Lalaunan jung manehna nangtung bari jeung rumanggieun terus kalacat unggah hanjat kana tamakan. Terus atuh harita kene oge ngaleos lempang ngalaunan rek muru katampian berenang. Telila oge geus nepi terus kebruseman sirah dicumplang berjeung kokosok dibersihan letak nu narapal dina papakean. Sanggeus awakna cukup bersih Darja kaluar ti tampian kencis indit ninggalkeun eta tempat. Deuk ngajugdug ka imah si Godeng cenah anu jadi sobatna. Jep kaayaan di kulah teh jadi jempling. Nu aya teh ngan ukur tinggal Mang Sukron we jeung si Dolen katut si Ucah nu harita pating haruleng. Yang sok atuh lauk anu tadi geus diala teh urang balikeun deui we tah ayeuna kana kulah ceuk Mang Sukron bari melong ka anakna jeung ka si Ucah. Hai si bapa make jeung balikeun di kumaha tuh. Engke meureun baparu ge Pak. Cek si Dolen anakna Mang Sukron ngerasa heran karena omongan dari bapana. Nya atuh beres pisan Mang. Nah atuh make dibalikeun di kakulah. Bat asa teu ngarti abi Mang. Eta rugi atuh Mang lamun kitu mah. Cek si Ucap bari jeung neuteub harita teh ka Mang Sukron. Marugi Mang mah jang Ucap. Nah sababna Mang sabab hasil ngajual lauk anu kamari oge geus balik jenisna mah ngan pedah untungna tapi keun bae lah teu nanaon da geuni ieu lauk teh kudu boga nama teu dijual jeung deui Mang oge rumasa boga salah ieu teh sabab teu asak mikir make jeung beunang katipu ku atah-atah ku Jang Darja si kasebelan ceuk Mang Sukron ngerasa gemes meureun da lamun seuk boga kawan matang tu geus hayang nyabok kana beungeut Darja teh.
Nya maknya Pak, bapaknya bener kasebelan ta si Darja teh nya. Adigung gede hulu abong kana anak nu beunghar untung we tadi teges diwarah tukang Ahmad syukur sia aing mah meuni atong ningalina oge sarta lamun bisa mah hayang miluan ngababuk sabal teh mangkeluk cek si Dolen anak Mang Sukron bari ngadukeun pereupna. Aing oge sarua sadolen meni geus ateu dampaleungeun teh duh hayang ngagaplok tah tadi kana beungeutna tah cek si Uca mairan kana omongan sobatna. Samalah sarua manehna oge milu gregetna. Nah, tapi ari dewek mah herannya sarta teh nyangka tetela geuninnya Kang Ahmad teh boga pangabisanya kawas kitu hebatnya tah. Eta si Darja nu kakoncara tukang gelut teh bet medok geuningan ngalawan Kang Ahmad mah. Pugunya kuring oge teh nyangka sia teh len. Sabab salila ieu asa can pernah we mah ningali Kang Ahmad gelut. Nya, tapi we mah ngerasa khawatir teh ka Kang Darma we. Sabab beungeutna meuni beak barangap balas gelut jeung nu bejul. Sarua we moge sarua euy. Geus tong ngarobrol bae nu kitu jang barudak. Ieu ayeuna malah mending oge urang nyayan heula ulah yeuh. Tuh laukna anu dina carangka gancang plakeun deui. Lantaran bisi kaburu marabok karunya. Wah, nya hayu atuh. Urang pelakeun deui we. Nu ieu mah yo. Cek Jang Uca beri ngareret ka si Dolen sobatna. Nya sanggeus kitu mah prak we tiluanana digarawe babarengan. Ulah alias balong Juragan Subrata teu dicayan. Harita keneh dicayan deui. Menikeun ngakuluntor sarta digarawe babarengan. Laukna anu geus aya dina jero karamba teh harita keneh oge dipelakeun deui we sarta katempo penting kujubar bangun anu aratoheun sanggeus aya kana sawatara waktu lilana cai kulah teh beuki ngamplang ngalobaan malah geus rek nepi kana tengahna nya sanggeus nempo kitu mah atuh Mang Sukron teh jeung si Dolen katuc Uca terus ketingkaran sering baralik ngajugjug ka imahna lantaran segala urusan geus dianggap rengse. Da ari kulah masanajan rek ditungguan oge. Tangtu caina bakal pinuh deui ku sorangan. Kasugri para wargi can urang tinggalkeun heula lalampahan Mang Sukron jeung si Dolen katut ci Uca. Anu harita deuk marulang ka imahna. Can urang tunda heula sakedeung. Ayeuna urang balikan di katukan. Nyatana urang Bandungan deui lalampahan Juragan Subrata katut Jang Darma nu balikna dia barengan ku Jang Ahmad teh. Kasugri para wargi Juragan Subrata Jang Darma katut Jang Ahmad. Laun-laun mah lempangna oge atuh harita nepi weh kanu di tuju tiluanana geus narepi malahan maka beneran di teras imah teh aya Ibu Halimah bojona Juragan Subrata jeung Neng Ratna anu keur anteng ngarobrol bari jeung ningali Bi Acih di anu keur ngajulan jambu batu di buruan nya barang nempo kaayaan Juragan Subrata anu balikna aya dina kaayaan sarupa kitu nya puguh we atuh tiluanna oge meulikeun kacolohok bari jeung riwas jung Bu Halimah jeung Neng Ratna bareng narangtung. Amana kunaon eta mun bolodog kitu ya Allah. Bu Halimah harita keneh muruka Juragan Subrata carogena malah dituturkeun ku Neng Ratna. Sama-sama kunaon saretat mah deukeut deui sapertos ditu. Kang Darma kunaon da Kang teh tararai menikah bareng kitu kunaon Kang? Cek Neng Ratna nanya ka bapana itu deui kalanceukna.
Ari Juragan Subrata atuh kali Darma menang pananya serupa kitu teh teu waka ngajawab. Kelakah terus we unggah kana teras. Nu saterusna gek dari ukina kursi da punggu awakna kerasa lungse. Bu, jika ditu ama penyukut kendala cairan dan kuat ya. Anak yang jenglung siawak dia. Cek Juragan Subrata ngarolet ka bojona. Sarta menta disayagikeun cai keur nginum. Nyaman hatama kayak antos sakedap atuh. Bu Halimah ngawalon bari jengrek ngaleos. Tapi serong bi acih nyampurkeun. Kami yang Juragan ngabantun cai mah atuhkeun ku abdi ku bibi nya sok atuh buru-buru aya. Kojengkang bi acih ka jero imah lempangna gancang. Semurusuh terus atuh kebat meruk ka dapur dek nyokot cai maksudna mah. Talila antarana geus balik deui. Bari jeung nanggeui bakti anu diusi ku cai teh hanit. Lobana 3 gelas, sok-sok ditundaan dina luhur meja, kop atuh. Juragan Subrata kena gelas terus renggot-renggot nginum meningkeun ka ngalaki. Kitu Darma, Arijang Ahmad jeung Harita. Ukur nempokeun we bari jeung nangtung. Anak-anak kunaon ieu teh atuh meuni ka matak reuas. Eta baju nepikeun kalotor jeung baraseuh kitu. Jeung deuk kunaon atuh hidup oge Darma. Eta rarai beungeut eta meuni ka barangep jeung harejo kitu. Bu Halimah tumanya meuni merek bari jeung ret ka salakina ret deui ka anakna anu cikal. Nu keur diuk nyarane kana kursi. Samalah bari jeung ngahurung kawas anu keur malaweung. Pok Juragan Subrata harita. Alah, ibuna nya mah kun bae ke urang dongengkeun lalakonna mah. Lamun geus rine sabab ayeuna mah amat teh hayang mandi heula kareunang ieu. Da geuning ieu awak meuni kalotor jeung na deui ieu suku meuni nyeri ieu teh ieu. Bu lah. Nya atuh sok atuh. Kitu oge teh naon. Da memang nya geuningan awak amat teh meuni ka pinuh ku leutak. Hayu atuh ayeuna mah urang babaresih heula. Ya. Da mah abdi mah sok ka ditu ka jero. Terus bebersih da eta geuningan baju meuni ledug kitu. Da engke gancang ku barang eta beungeut teh nya. Da geus pasti nyeri hidup ge. Sumuhun mangga mah. Kalawan telebok omong leos Darma harita sup ka jero imah. Kebat buru katukan maksudna mah rek babersih heula cenah. Ratna Ama anak ting abah rek ka jero heula nya cik. Baturan heula ieu ngobrol jeung Ahmad. Nya samalah bari suguhan ka dinya karunya da pasti capeun. Saur Juragan Subrata ngareret kaneng Ratna. Aduh harita keur nagobi girin indungna. mangga ama Jang abad abdi sok diukulah kadinya tong kalakah ngajanteng nangtung kitu ta sing sasewe. Ke bapa marek mandi heula ieu sabab asa kareunang kieu awak teh. Hari karotor kaos ki maduh tepi kade jamnya ulah terus balik kieu ke heula. Sumohon mangga Juragan. Jang Ahmad ngawalon beri jeung banggut. Juragan Subrata jumnang tunggalaunang pisan sarta dibantuan ku bojona. Terus dituntun dibawa ka jero imah. Adi di teras mah atungan ukur tinggal jeung Ratna we jeung Jang Ahmad anu keur nangtung beri jumpa ulang-ulang. Tapi telila Neng Ratna ngemitian muka ngomong. Kang Ahmad mangga atuh calikan. Cek Neng Ratna ditah diuk ka Jang Ahmad bari ngareret. Sarta terus imut meni someah pisan. Ngadenge kitu puguh Jang Ahmad teh meni nyeblak. Hatena jadi teu puguh rasa. Mangga atuh nuhun Neng. Ahmad ngawalon bari jeung terus brek diuk sila dina teras. Nampok kitu mah Neng Ratna kaget. Kang Ahmad tong sadina teras atuh kotor. Jadinya mah mangga atuh Kang sadina dina kursi. Supados sase sareng tumanina. Sarias Neng, akang mah di dieu we margi pami calik dina kursi mah engke bilih janten kotor. Makaning
sakitu saya geuning korsina ge sarangna deui ari kirang pantas wami kadah dina kursi mah abdi mah akang mah. Cek Jang Ahmad ngawalon sikapna katempo baun anu samar pola. Kang Ahmad mah cek kayak gitu atuh Kang, sok enggak calikna di luhur atuh, sok enggak. Bias nanging teh sawios gitu neng ya teh. Ih akang mah ngabodor wae nya teh sawios atuh Kang, matak di pewarang oge. Sareng deui atuh kirang sae piraku tamu calik dihandap. Nya mangga tuh pami kitu mah. Jung Jang Ahmad nang tunggik di ukina kursi. Nempok pitu Neng Ratna nyerengeh jeri. Tak kitu Kang, jantan katingana pantas. Ahmad, antos sakedapnya abdi bade kalabet heula ngabantuin cai. Tong takedah ngarepotkeun. Margi sakieu oge parantos cekap kanggo akang maneng. Teu ngarepotkeun Kang, margi mung ngabantuin cai wungkul. Leos Neng Ratna harita asup ka jero imah kebat meru ka dapur. Dek nyadiakeun cai cenah keur jeung lalawuhna keur nyuguhan semahna. Sedangkeun Jang Ahmad harita nungguan di teras. Bade jeung rarat-ereten ditenan kaayaan di dinya nu katempo kacidat matak pikabetaheun. Telila antarana Neng Ratna geus balik deui. Bade jeung nanggeui baki nu dieusi ku cai kopi 2 gelas jeung canutna sok ditunda dina beungeut meja. Sarta terus ke diuk dina kursi ngabaturan Jang Ahmad. Mangga tuh Kang, ngaleueut heula. Cek Neng Ratna bari jeung neutep. Nya terus Jang Ahmad ngawalon bari jeung ngareretrep atuh 2 pasang panun bantrok. Padu teuteuk ter hate Jang Ahmad jeung Neng Ratna sarua ngat geter. Samalah jajantungna oge bet jadi asa ratu teu puguh rasa. Mangga Neng, atuh nuhun. Jang Ahmad ngawalon bari jenggap kana gelas cikopi, terus regot diinum saeutik-saeutik kepoh ditiupan. Cek duanana sakedapan majempe, kawas anu eueuh piomongin. Itu ieu bet sarua era ngajing arek ngomong teh. Kang Ahmad, kumaha? Abah kali ambu daramang. Cek Neng Ratna nanyakeun kayaan Mbah Sanip jeung Ambu Sumirah cenah indung bapana Jang Ahmad. Alhamdulillah Neng. Pun bapa kalipun biang mah aya dina pinanjar kawilujengan dina wangkid aya anak mah teu kirang sawios-wios. Mohon atuh pami kitu mah Kang Ahmad bari abdi teh menitos lami pisan tacan pendak deui sareng aranjeun teh Kang. Kapungkur waktos teh utari nuju jumeneng keneh sok amungan ka bumi akang teh. Insyaallah pamitos aya waktos abdi bade nempangan ka ditu nya Kang nya. Mohon mangga Neng bami karasa mah sareng salira teh ngaraos isin mah tantos diantos kasumpinganana. Bareng jeung kitu torojol Darma nu kakarareng se mandi harita teh nyamperkeun ka hareup nyamperkeun Ahmad jeung adina. Nyatana Neng Ratna Kang Ahmad ayo tuh ngobrolna urang ngalih ka lebet lah dato Sri neh ayeuna mah. Samalipun Bapak oge pun biang parantos ngantosan. Mangga deneuh sedang ringan atuh akang mah. Jung Jang Ahmad nangtung nuturkeun Darma sup ka jero imah kitu deui Ratna. Terus kebat meru ka patengahan kasampak didinya Juragan Subrata jeung bojona kawas nukeun narungguan. Sarta duanana melong ka Jang Ahmad nu katampuna bangun asa-asa jeung kawas nu era. Da eta we leumpang naung jeung di popoyong kodan. Tah Neng Jang Ahmad sok kadinya diuk Jang dina kursi cik sing sase we teu kudu ngarasa era jeung teu kudu asa-asa. Nya sok atuh diuk kadinya Jang Ahmad.
Sumuhun pamangga agan. Atuh nuhun juragan. Cek Jang Ahmad kek diuk dina kursi. Itu deui atuh Darma jeung Neng Ratna saur atuh Bi Aci harita mayeran cai jeung cangetna sarta terus ditundaan. Geus kitu mah leos Bi Aci maka tukang deui neruskeun deui hanca pagaweanana. Sabot keur kitu pok Ibu Halimah harita. Amanah da ayeuna mah tuh geus rine. Cik sok atuh geura dongengkeun naon anu kajadian tadi di kulah teh. Sabab ibu teh kacida pisan panasaranana sarta teu sabar hayang geura nyaho. Teras pisan ama sok engga atuh dongengkeun atana picarioskeun. Magi sami abdi oge tuh hayang terang. Cek Neng Ratna ge nyimbrung nyambung nyarungsung kekecapan indungna tadi. Da puguh sarua hayang geura nyaho. Ari Jang Darma jeung Ahmad mah duarana jerempe we bari dek ngabandungan. Nyapok atuh Juragan Subrata harita. Ye Ibuna, kitu deui ka Ratna. Lamun kudu didongengkeun atada diobrolkeun deui mah ku Abah. Ama teh keur ngarasa sedih jeung nalangsa anu teu aya hinggana. Heulah, na sedih kunaon kitu amanah. Ibuna, dina poe ieu teh ama teh bet ngarasa jadi jalma anu kacida panggagawana jeung panggede dosana. Nah margina ama nyaros kitu. Lantaran ama teh geus jadi hiji kolot anu teu bisa ngadidik, teu bisa ngaping, teu bisa ngajaring, sarta teu bisa nuntun anu jadi anak kana jalan anu bener tur yakin dina lempengna. Cek Juragan Subrata bari jeung diselang ku rumenghap. Ngadenge atuh omongan kitu, Ibu Halimah ngerasa heran jeung teu ngarti we deui kana maksud eta omongan. Atuh pok deui harita. Ibu Halimah, Amanah. Nah naon atuh maksudna eta teh? Sok atuh carioskeun sing jelas geura. Kieu ai kudu dijelaskeun mah Ibuna. Sok bandungan ieu. Saur Juragan Subrata bari parabat Juragan Subrata ngadongengkeun atanapi nyaritakeun deui kajadian anu tadi di kulah teh. Sakabehna ditetek teu dikurangan jajauhan diliwihan. Terus di Bandungan kalawan tenget ku Ibu Halimah kalih Neng Ratna. Nya puguh we atuh duanana ngajenguk sarta saeutik oge teu nyangka lamun Darma bisa ngalakukeun pagawean sarupa kitu. Tah gitu. Anu kajadian tadi teh kacida pisan. Ama mah sedih jeung nalangsa pikeun hate Abah mah. Sabab naon? Sabab dua anak lalaki anu nepi ka nyaah ayeuna jadi pabentar paham. Malah kawasna masih Darja mah geus nganggap musuh satru bebuyutan weh kalanceukna teh si Darma. Cek Juragan Subrata bari katempo ngaharu. Sedengkeun Ibu Halimah ngadenge kecap kitu ti jarogena puguh we. Muni ngahulang sakedapan mah kitu deui Neng Ratna. Lantaran kacida ngarasa heran karena kalakuan Darja malah jadi timbul rasa hariwang ka Darma. Sok inggis ku bisi rempan kusugan kajadian eta teh bakal aya sirungan ka hareupna atau buntutna. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robbi Gusti anu Maha Agung. Kumaha atuh amanah anak urang teh kelakuanana bet jadi kitu. Nyeta tuh Bu. Duka teh teuing atuh Ibuna puguh ama oge ngarasa bingung teh. Nah kolot anu salah mere adikan atawa anak anu hayang mawa karep sorangan. Da ceuk karasaan ama mah geus bener-bener dina ngadidik nu jadi anak teh tapi kabuktianna bet jadi kawas kitu. Ngan untung tadi teh datang Jang Ahmad
Dalamun segento teh mah datang yang tue anak kurang teh salah sahiji mah bakal aya nu cilaka ae. Jang Darma, abi kumaha kayaan awak hidup ayeuna? Naon? Adi mah teu sawios-wios ama rada lalinu we hungkul teu saeutik. Yeuh. Saeutik kumaha ari hidup. Sakitu eta beungeut meni barang ngaputus jika dicocok engang. Jeung nade hari jok kitu geus diubaran atawa acan. Parantos amat tadi di kamar. Nanging kumaha ari sampean amanah parantos di landongan atanapi punggung oge. Acan diubaran teh Darma suku teh dah. Pugu atuh can kaburu ae cik atuh pangeangkeun Mang Salim. Nara suku ama diurut sarta si eta mah geuningan rada motekar kada urat-urut suku anu dijalikeun mah. Nya amanakeun atuh urang ditahan heula ka Bi Acih supaya nyusulan Mang Salim sina ka imah ka dieu sina ka dieu nya ngarah sina buru-buru datang ka dieu. Sok atulah susulan ka itu. Cek Ibu Halimah harita. Bari jengjung nangtung terus ngaleos murup ka dapur. Arek nitah ka Bi Acih cenah sangka nyusulan Mang Salim ka imahna. Sadangkeun anu ditinggalkeun nyata Juragan Subrata teu Pajang Ahmad. Harita teh bari pok harita Jang Ahmad. Abi ari ujang teh teu kuda naon. Abdi mah teu sawios-wios Juragan. Syukur alhamdulillah ari kitu mah. Geus 2 kali Jang Ahmad teh nulungan ka bapa sakulawarga. Tah kulantaran kitunya bapa teh kacidangan nuhunkeun anak pisan kana pitulungna. Sabab lamun teu maduh teu bisa ngabayangkeun kana naon anu bakal kajadian. Sami-sami Juragan nya moge wae ti ayeuna kapayun mah teu aya di kajantenan anu saeutik kitu agan. Leres pisan Kang Ahmad nuhunnya. Sandayana ku abdi katampi pisan da supamina Kang Ahmad teu sumping atuh. Wa kumaha abdi teh margi si Darja mah geuningan sanaos kalancuk serangan oge teu gaduh pisan rasasan estuning nya anak nulutna teh nya alin heureuyan. Kawas hayang ngaroga hala we. Sami-sami Aden. Atuh saya ayeuna malah teu kadah kitu. Anu penting mah Juragan sareng Aden ayeuna parantos salamat. Kang Darma, abdi mah jantan rada salempang ieu teh Kang. Salempang kunaon Rat? Cek Darma ngareret ka adina nu keur diuk pigireun bapana. Kang Darma, abdi mah sok inggis ieu kajantenan teh bakal aya buntutna. Sabab margi apan tangtos terang kana adat Kang Darja. Nya abdi mah sok sieun anjeunna ngakalakeun we ka akang. Kitu deui ka Kang Ahmad tah. Kumargi kitu tinggal witan ayeuna mah kadah langkung ati-ati we sareng waspada. Margi sur emutan abdi mah Kang Darja mah moal cicingan. Cek Neng Ratna harita ngingetan ka Darma jeung ka Ahmad lantaran apal pisan cenah kana sifat Darja anu sok gede ambek barangasan licik hayang menang sorangan sarta tara daek ngelehan ku batur jeung boga sifat sok terus neuteuli lamun sing manehna acan bisa ngabaleskan jadi lawan teh. Neuteuli di arah-arah bae. Barang ngadenge omongan adina kitu. Harita Darma jeung Ahmad duanana sakadapan mah pating hareung we. Ngabige jiga anu rela atawa jiga anu mangbaluaskeun pok atuh harita Juragan Subrata. Naon rupa omongan adi hidup teh Darma bener jang. Amal ge sarua ngerasa hariwang
sarta taya salahna lamun ti mimiti ayeuna kudu leuwih ati-ati. Itu deui Jang Ahmad. Tapi nya moga-moga we urang bisa ditepang damukeun deui dina mangsa nu bakal datang dina bagian anu ka 60 kilo. Hatur nuhun lo kumaha piperhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.